أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di akhir zaman baru dah jin ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat-cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Mentek ditutup Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet. As-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atau dakik maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan dieusi ku panas, usim panas dieusi ku usim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan baik teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik
terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman. Nomor kedua waktu geus rada ngagenjlog kuari musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalahan mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan kuari. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngeri di tad hutang. Kawin aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jin ke baru hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek bus kuya maka cai aya naon gerbek bus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat-cileuk keneh wae. Masa sih cek hatena neraka kan seuneu jelema kudu kejeburkeun ka seuneu. Ima jelema na meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan di Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungeunna. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat-lambat sisia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing lah. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu kan bupati dah kiai bisa. Tok sama kos gitu mah. Ya lain mah ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kaji.
Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos karadieu be nu laleutik kae. Muga dia mah teu kudu ngaji ge, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya tuh bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka tuh bisa maca kitab. Jangan ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak mari maju mah geuning henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantap aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, di surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejeuna. Pajar baik bener lah sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asalna lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener can sahabat. Ima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang be nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh, ya okos nurungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung kuwae. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok gaji pendi bron. Korek ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak cek Kangjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nya keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget ye pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Tah keur cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang, yang masyarakat mah maling, yang di luhur mah korupsi beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling.
Baca maling, mun urang bebeja ka orang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Oh bagus, sakit itu tuh jangan korupsinya nama. Sarua jeung air mineral, barang kurang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oh, oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih, embung ini mah air kudu dicampuran mineral mah ye ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho sudah ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae terus sekolah ye loba jasa nu tahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos orang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deh banyak lagi. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam, lumpat yas'auna ma yusafiru malempang yas'auna melumpat. Sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam. Horeng bener. Siaulan yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, pindahkan ke aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae, Kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae, teketos bae. Bes nyahona kadinya bae. Pugu di Bojong guys, sareng di Texas kuari mah. Teu nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setika can ja akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Orang turun di pesawat di Abu Dhabi, minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram ya digelar di Abu Dhabi. Cekura ieu negara Islam namanya tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti. Kula gitu bebeja kan sajen kula doang eta. Geus aja mareli. Roti garing. Bari itu ieu kan minuman tuh. Wow, baru tempat tadi Abu Dhabi.
cek ulah teh meuli roti belah ditu tah. Meuli detik segini korma segala naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seuring emang ngarti tah naon sih. Maksudnya aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Kang banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji caritana ye kan hanya ngarokok kan tumuna ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marak ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah Karim encan di Amerika encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge nanyakeun ka camat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelitnya tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibarat geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecrep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi
saha minal ulama'i warru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat teh aya baiatu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na nogos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya eueuh aya urang Pasar Kemis aya eueuh sia mah aya bae kagak deukeutan ka Cilomok sia sia mah ka aing meureun ka jeung kumaha ge dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira sah jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara
nyana nu sok pidato wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya rasul murtasi finar nu nyogok nu narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio nah cekal huluna heuh Aisyah ngomong goblok itu bareres goreng kiai oke jalan baru di kota Allahu Akbar kayak nanaun Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes aitia tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hes kan tuh beres eta gisarikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah keur hirup paeh mageninganan kos kitu sugih keur hirup paeh magening kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas, ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpul untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi, berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nama teu boga wawasan, teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna hah wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarakeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kuku mah ge numantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni teu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam, sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati,
pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi, tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun korni, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu tasa urang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang, iwati diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Entak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tanse datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama. Itu karena menang baik, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kieu mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh. Masyaallah. Dah ini nomor kahiji, jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mingpina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi kilaiki iku fikih hadis. Hiji masyru'iyatu shalah 'alal maitati. Tawi kang awal iku den surat ada lain. Terus. Ayeuna naon? Utawi kang kabing awal iku jawazu ala fi walange sumpah birun istilafin kalawal ngaranana amri sumpah litakidil amir waki karena ngukuhakan perkara kang tuniba menang sumpah tanpa dipenta deui namun benernya ho untuk nguatan perkara nu terjadi langsung tandang tanpa dipenta heula abe selesai permasalah. Wikang kaping done jawazu salahiku nange nyolati ala janazati fil masjid ingat jenazah ing dalam masjid menang nyolatin mayit di masjid padahal bangke
bangke mapan aya bangke reungit ge kudu dikaluarkeun di masjid geus aya bangke bangsat eta cek urang Melayu cek urang matumbila bangsat eta nu mentek dijuluki bangsat lantaran mun nyocot tilok bebeja entek bangsat. Kurangnya lamun aya naon bangsat sia. Jadi berarti tumbila sia. Wabihilan kalawan jawadu sholat gola syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad. Wa karaha zalika lan ngamakruh kadzalika imam kono sholat alal janazah fil masjid. Sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah. Wa Malikun lan Imam Malik. Ilmasyur anhu ing dalam kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah lan Malik. Istadalalan amri ngadalilan ya Abu Hanifah lan Malik bi hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah. Entek dengenaeun urang lamun bisa maca kitab ngobrol teh kudu jeung sasaha jeung kitab bae ngobrol teh nyaho urang informasi mondok mantek itu sararia abe bisa ngobrol jeung kitab ngenehkeun gara ngobrol jeung kitab mah sabaris jajuh bae teu betah ngobrol jeung kitab mah sasaha ge nu betah tapi lamun ngobrol jeung nu biwirna bareng masyaallah poho kadahar poho kang inu mujianana mah tetep bae jeung urang berbes mareudang man shalla ala janazatin bil masjidi utawi sapa wong kunyolati yasin meninggal sejanazah ing dalam masjid fala syai'alahu maka ora sawiji kumawjud lahu kadue man kitulah cenah wa isnaduhu dhaifun lan utawi isnad hadis iku kang dhaif cuman isnadna eta dhaif liana fihi salihun kena zadone iku tetep ing dalam hadis apa ki soleh eta maula dawamah yang dari peperdekaan dawamah kamana so'alaihi Ahmadu kaya barang kang naswing atas mazhab Imam Ahmad solenu status maula dawamah untuk bisa dipertanggungjawabkan ucapan anak setiap hadis itu keluar di anjeuna eta dhaif sebab kurang jujur jelemana. Itulah ceritaan hadis orang yang munaya informasi dia adalah jelemana. Woi, dicikupa aya jelema gelis jasa. Tata adalah jelemana nu nyaritana potongan kumaha. Namun memang bener potongan nu jujur nu adil jeung nu nyaho ka gelis deui. Ukuran gelisnya nada kos kumaha lantaran aya jelema asal lenggik wae gelis cenah. Genting hidung deh, itu ulah dipercaya kos itu atau jelema tukang kawin nanti nyawon kageli sepenting mah liangan deh nyamela beres tukang kawin nu jreg pamajikanana nyana opat urang hiji atuh menangan urang aduh menang loba doang jang naon tuh kos itu raribet lah pokoknya maning nu hiji tapi ngetrik masyaallah ala wa qad shalla Umaru ala Abi Bakrin bil masjid lan tebenyalati sapa Sayyidina Umar ing atas Abi Bakar ing dalam masjid wa shalla sahibun ala Umar fil masjid lan nyalati sabaki sahib ing atas Sayyidina Umar ing dalam masjid ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pupus nyalatin Sayyidina Umar di masjid. Ika Sayyidina Umar pupus disolatin ku para sahabat di antara anu bertindak selaku imam adalah Suhaib di masjid zarwa baik masalah. Gitu
an Abdurrahman wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darubnil farid lan ikut tetap gadua Allahu ta'ala Tuhane ki ibnil faridi radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking ibnil farid hayasu yaqulu sekira ngucap ya ibnil farid ing lafaz wala takum mimman tayasathu durusuhu bi'aithu istaqallat aqluhu wastanafarat fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jadi kiai ge sok nyanyi ngan nyanyina aya aturanana make not balok. Aya paranti-paranti nah tuh. Urang lamun endek ngalagu make bahar-bahar naon. Nah. Mentek lamun aya jelema nyanyi keluar betina baharna modal mulu dan suka nyahoan. Padahal tola al-badru badrun alaina badrun macana cik ahli sihir mah orang ngomongnya badrun aya alif laman tanya lamun orang nanti ahli bahar mah pasti macana tola al-badru alaina. Tapi kali bahar malain Wala'al badrun ala. Oh, itu mana ngararaji sih atuh. Ih, wah. Tega jibat. Masyaallah, ngeunaheun urang boga patokan-patokan ana. Sebab asyiru fi batni syair, siiran mah kumaha beuteung nu nyairkeun bae. Kumaha oma irama bae. Begadang jangan begadang tuh kumanya apa? Aduh, Gusti Allah nak kumana nyena siran matu. Jadi turutan ku urang atuh moal beres. Ye. Fasama warana qilmun yaduquan madariki goyatil ukuli salimah. Bisa disundakeun teh baharna paulun mafailun Haji Fendi tama. Aduh ayah mendak Haji Fendi sok salahan teh tukanya hoan. Ya not na di dinya na salah teh budak dah kajian gua kumaha aja menang niru doang. Aduh ayah Paulun mafailun oleng nang. Aduh aing mah ngabibita siapa bukan saya teh ngaji gitu maksudna. Nah, aing ngaji masa ya berarti Sunda ge akur sini. Tuh. Wala takulan ngajana sirami mani kutetes saking wong baya satu kang nangkeun ing mandurusuhu apa pirang-pirang darasana neman Besus takolat kalawan sakira nungalani aku akal eman lastana farot lan narima mihin ya akalu Kasama bagai ikut tetaping dalam kene-kene bangunan istakolat aklu wastana farot wara nakling dalam zaburin nakling ngali ilmu nutawi ilmu ya duku kang ngetrok-ngetrok ilmu nan madariki goyatin ukuli salimah saking pirang-pirang
nemu ing sakehe katoging pirang-pirang akal kang salamet kagadala goedahu minni wa anni aghadahu wa nafsi kanat min ata'in mumaddadah mana dalagadahu nampak sirahun ilmu saking izun wa anilan saking izun agadahu ngalap sirahun ilmu nafsi lan utawi awak izun kana siku ya nafsi mumaddatan iku mumaddatan iku kang den dawakeun minabain saking pawewe wa idza tanazalta lan tatkala menggonsir ila alimil hikmati maring wong kang weruh ing ilmu hikmah wa huwa alimu tasri lan utaya alimul hikmah iku wong kang weruh ing nyarak wajadda maka bakal nemu sira azurupa ing pirang-pirang wawadan mutafawiyatan ingkang narima beda-beda pisaropi wal uluwi ing dalam mulia lan luhuri ala hasabi mazruf fatihah ing atas yang hitung-hitung sakehekang dan wadahan dening zuruf asbahan kana tau azimatan wa azminatan wa amkinatan iku pirang-pirang raga iku pirang-pirang jisim kana tanaya zurub atau pirang-pirang masa atau pirang-pirang bangunan fal asbahu ta'zumu maka utawi pirang-pirang jasad atau raga iku agung ya asbah bil arwah kalawan mulia pirang-pirang ruh fa in kana ruh maka lamun ana apa ruh iku arifatan billah kang ruh Allah muka sifatan li asrari turukang ngabuka kang kabuka kadua pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawalaiha aziman syarifan maka ana apa badan kang awangku ya badan alaiha ing atase ruh iku kang agung tur kang mulia yuktabasu minukang denalap minu saking badan ubalan waru pirang-pirang cahaya wal asrarulan pirang-pirang rahasia itabarraku bihi ayan wa mayitan landan gayalak barakah bihi kalawan apa bihi kalawan badan ayan wa mayitan daging arah urip lan arah mati wa yazdahi munazu ala qabrihi lan dadasakan sapa manusia ing atase kuburanane ya badan ayustas wa biturabihi lan den arah waras apa kalawan lebune badan urang ngabahas masalah wali. Ternyata orang muneangan ulah waka kana wali perjalanana baeheulan asa can manggih asa can saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah. Lantaran atuh kudu pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana orang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step. Satu tahap demi tahap lain terus sehingga orang datang ke dunia maksud ialah wusul ilallah. Di tahap awal kudu kumaha, tahap kedua kudu kumaha, tahap katilu kudu kumaha.
Ialah nu hese teh pembimbing disebutna guru mursyid. Ngarahkeun urang kieu. Kitu bae heula yang maneh teh kitu bae heula. Mun babacaan eta bae heula. Mun tingkah kudu tergantung ke guru na mereka eta murid. Sebab guru mursyid mah nyahoeun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, berena ieu heula. Aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah ngan moal kuat ieu heula. Ke ieu heula tuh. Kitu teh nu nyahoeun persis kos ngaji bae, amil heula bae. Jurung mia heula karak naik ka sorop, naik ka alfiah. Kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae. Itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teu ngaji sapina heula waduh watu hararese ngodiah-ngodiahkeun. Urang langsung ka SMA bae nyakolakeun anak henteu di TK heula moal beres bantut kajen kumaha. Bantut teh ya lamun dina sangu mah beres tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus tah geus. Ujianna lain nya bae nu ngarasakeun sakelilingnya bakal nutupan irung kabehan gara-gara bantut. Ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan. Di lain-lain ialah urusan ruhani leuwih berat tibatan urusan jasmani, urusan ruhani mah sebab gaib. Allah Maha gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui. Wari kieu. Ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah. Jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung bae. Jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae. Kiai nage anu encan mah nu encan katarik atuh henteu bae. Ta eta teh urusan rohani. Nyelecep ka jero hate. Ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah. Ta nu disebut ilham teh kos kitu. Mun hayang nyaho. Urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring yang dek ka mana nya ngaji. Ka mana ka Cilongok ngaji, ngorakeun ngaji. Can dibere ilham tah. Encana aya tah ilham tah. Aya ge beureun tatanggana Muhammad Ilham lain deui tah mah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui. Ye urang mamana ngarahajinya. Ngarahaji. Kok ngarahaji sih aya naon sih? Tek we Allah mere ngaji sia. Ngaji aing hayang nyaho heula. Dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula. Datang kadinya, barang datang ka dieu, "Wih, joreng loba tukang baso." Datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso. Mun lalaki mah meureunanan ka uduk, kemudian ka naon deui? Sate, naon deui? Ya, meuli samping lah, bangsa 20.000 ngahutang. Eta bae datang kadinya ta ilham teh. Minggu hareup ji kudu kitu ya. Nang satan nu kos kitu teh. Eta nu mahal teh kos kitu teh. Ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir. Nang sata kos kitu teh. Eta nu mahal mah guruan teman nu kitu mah. Nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta. Eta tah nu kos kitu nu hese. Ye, eta aing ngaji aya di handapeun tangkal Ambon bae moal beres. Nu untung ieu mah atuh tukang kopi. Ka tengah aing tengah nya ka majelis. Ieu ngaji aing di majelis ye. Keluar ti majelis sia hareudang horeng. Di majelis mah aing di luar dicabut deui ta ilhamna tah. Dicabut deui di luar bae jak kadengi ieu. Gegedena mah bisa ngarokok ongkoh. Ngageser. Tah, ieu mah keur carita nang saha ta kos kitu tah. Hese tah. Di Surabaya jelema ngahajang ngaji ka dieu teh. Panggilan saha nu nitah. Aya deui anu ti Kalimantan ngaji, di Palembang naik pesawat, ti ditu ti mana ti Aceh. Naik pesawat ka dieu. Eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu, tenaga dan lain sebagainya. Panggilan sah
panggilan sasaha nu nitah da digeunggeureukeun ye geus moal bisa lamun geus ku Allah dibere ilham ieu mun hayang nyaho ilham teh kos kitu wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu mah bercarita ke sia wali deui datang ka dieu tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah deukeut jeung pangajian endahan ngomong kieu ya rarauh ngararaji nanaonan cek urang mengarugi-rugi encan ongkos encan capek ih jauh ti Serang ti Pandeglang ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan nya na main dahan neuleut TV we remote na diganti-ganti trengkong trengprong net gitu deui eta teh urang mah ngomong ih teu budak deukeut-deukeut teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah teh keur carita ilham teh hese mahal jasa takos kitu mah mahal teh aya nu geus ngaji barang di ngaji oh jangan ngeunaheun sebab kembali kana kesucian ngeunaheun beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji aya nu kieu sial da kiai nyinggungan aing bae goblok da kiai enggak saya moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah kos kitu eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah tapi teu bisa tah ku urang langsung Allah tah kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutna kaarti urang penerimaan akal urang jeung pikiran urang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang ya akal urang langsung ya akal urang teh gerak genep karena sing hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kos kitu sing hade genep karena henteu kudu kitu geus aya di kitu-kitu deh genep karah lain taud genep karah ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kalau wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang ku urang dipake eta teh ilmu syariat ngaran terus saya unggal poe teng aju guari urang salat rukuna 13 nya ada salah sia kaji nangtung mun teu bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nangkarak mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang main akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna makin luhur ngaji ilmu syariatna makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna eta mah kaharti kabege meunang akal urang kuari tak ngaji Quran bisa baca sholawat bisa tahajud geus aya meunang ti guru duha aya salat hajat aya berbagai babacaan aya kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting usolli sunat tahajudi Allahu akbar beres waragat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sakahayang beres dur subuh salat subuh manta subuh maca Quran deui bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin tamat aing allazi waswisu fi sudur tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas hebat jasa tak budak tah atuh geus hebat jasa tadi penting tas tahajud alif lam mim tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas tamat berarti luar biasa cepet-cepet mbak atau kudu lengka-lengka. Yes, hadir salat zuhur, usolli sunatan zuhri, usolli sunatan qabla zuhri, Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kene, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga
eta teh masih keneh tinarakaeun. Kana naon da mah ilmu kos kitu mah. Eueuh nanaonan. Sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir. Kadeuleu ku batur. Maca Quran kadeuleu ku batur, tahajud kadeuleu ku batur. Malah mangahudangkeun, udang-udang tahajud darengan aing sia, tuturkeun aing. Beuki takabur bae. Jerona teu beres. Bae, duha sia tuturkeun aing. Yo aing kiai sia. Awas sia mun teu nyebut kiai ditampiling sia ku aing. Tahun hareup aing ieu naik mama. Nama awas sia mun teu nyebut mama ditampiling sia ku aing. Tahun hareup aing abuya. Begitu kabur. Ta eta ilmu zahir mah kos kitu. Nu mentak pulang ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya. Eta kicituan teh bagus. Cek syariat bagus. Tetapi cek di dieu wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaanana teh ibadah dederasa teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihaitsus taqallat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres saleng eueuh deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu etik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka mentak cek urang lembur hade naing teh jadi kiai atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolol kumaha tukang caramah mah geus bae pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit dulur sing hade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna hararese jasa pokona ese anu ku urang kapanggih di mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kos kitu ngeri urang ngeri teh kos kitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kos Haji Fendi mun teu diciumnya nu marah ieu mah tuh panaing kiai geus bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka Haji asa teu bareres bae teh kumaha atuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf jadi ngareken kuali tasawuf kos kitu teh nanaonan atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus kos kitu teh eta salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah syariat mah kitu bae di dalam mana urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti ge bisa na sakitu. Tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui thariqah, nanaonan nu kos kitu. Sampah pinarakeun atuh kitu bae. Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku riya, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu riya? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu riya, hampir panggede-gedena riya kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai bae pokona mah geus. Aju teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya bae, aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh teu budak kapanggih aing kot teu punten. Ketika punten deui
Punten Kiai. Tuh, Kak Kiai mah kitu. Bener-bener nak. Dikira bener na tak Kiai, tadi puntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin tadi urusan salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanya na asa aing. Oh, atuh Kiai. Oh. Kun ka Kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika tadi ditanya, sial teh budak teu nanya ka aing, teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Benerna. Kasalaman ka Kiai. Dak teh cium tangan tolol teh budak. Ka Kiai teh cium tangan. Kadanan ku nyium suku. Jadi Kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek iraha bener na ieu Kiai, tak ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus Kiai teh papi bahayana gede jasa Kiai mah. Ditanya na batin asa bangga. Teu ditanya na batin asa dihinakeun. Oh, benerna. Nu matak Kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Syekh Abdul Qadir. Lamun aya Kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing. Maningaing atuh jeung Kiai mah. Oh, sarwana teh kos kitu burung. Oh, nu bener lah. Oh, nu bener ieu teh tah. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula, diacak-acak heula. Supaya naon dia sadar pan ieu urang teh sadar. Urang teh ieu teu sadar ieu. Kumaha teu sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji. Lantaran tadi aya SMS. Aya SMS ieu teh jahe. Keur nungguan di pengkolan. Sial Kiai angel jasa ngajina. Je atuh sial ka aing atuh sia bae keluar. Saya keur carita batin. Kieu neuk gaji torikoh teh apa kieu kabeh ge? Acak-acak heula. Tatanan nu geus rapih cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, Urang neuk ngabentuk we bolu kacangna, tutuan sia. Aju ku anu kitu ngaranna teh anu neuk diadonan naon ngaranna? Teriguna adonan. Hijikeun, trek ngabentuk bakalna. Lamun teu diadonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tek jadi kue. Waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, betek aduk-aduk heula acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Abdul Qadir mah edan. Kumaha emang edan? Atuh urang ke salat teu inget urang keur salat. Tuh bener cenah emang kitu bae. Ingat orang keur salat. Urang teh inget tuh di bawah ngalayang ka moal meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hate urang teh boga karesep setan ngancik di dinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuduna maka bayang Maha Agung Allah Maha Agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh zikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung, tapi pan urang mah Allahu Akbar. Lamun nyon nu rada koneng teh nu beureum teu kurang bagus. Anu nu beureum rada beureum kolot anu bagus. Tadi bagus beureum kolot. Tapi eta kunaon uber koannya mieun teh. Ih, kunaon kos kitu nya teh lah. Atuh maning pario bae. Vario mah bagus. Yo, atuh mendingan ulah Vario, mendingan Kawasaki. Imam mah ditu geus Allah, ngilu nya Allahu Akbar. Pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak pas kitu teh tah. Eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina. Atuh komo santrina aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apaan saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus.
aya kaluhuran bagus itu sebenarnya warna hidung apa putih di putih waktu itu bagus ini hidung ya tuh mending ngetren gua ini warna putih lah warna mah babari yang penting mah duitnya ya masih kena kurang sabar duit kurang 15 juta aduh 120 juta aduh lain kurang teboga nah eta kitu bae salatnya nah eta teh sadar tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu Akbar mata celi irung sungut hate leungeun kabeh kabahasa Allahu Akbar sadar ieu teh aing teh keur nangtung sadar Allahu Akbar kabir kumpulkeun mata ceuli irung leungeun kabeh kabahasa hate urang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho tapi praktekna hese kunaon eta teh teu bisa dipaksakeun eta mah ngageser sorangan husu mah sakumaha ilham tadi pep di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saetik cek urang teh ja dunia mah dikumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teu naon teu moal aya tuh sia dek aya di mana ulah hayang ganti apaan sa mun deuk inopa bae lebih parah sama kieu tolol tah mah tinggalkeun saetik akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya ti qalbin wahid lamun urang yang cinta ka Allah numun cinta ka Allah bakal khusyuk konsep nak kudu ditinggalkan cinta dunia setik tapi bisa sekaligus mulai kurang sedik pakaian disederhanakeun kendaraan disederhanakeun kabeli ya kendaraan nu mahal ngan lah dek disederhanakeun aing lamun meuli Innova kabeli lah apaan sabae tapi sing ikhlas ulah kieu geus beli apaan sa kaduhung aing padahal mah duit aya atuh kunaon beli apaan sa ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah jeung lompatna kurang kenceng Innova mah rada bagus bae kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah lain sadar tah mah bahwa pohara jasa tah mah nah justru ieu lah ieu neuk ngeuweuhkeun resep kana dunia hese urang lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru tak ayana guru mursyid teh kos kitu lain sakadar zikir mah bisa baca ku sia sapenting saanu gampangeun komo baca 40 poe komo baca sabulat enteng tah mah tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunya tak eta tah jelema eta nu hese ge tah tarekat teh neangan guru mursyid nu hese aya ge pagulituk haji mursyid tah ieu guru mursyid nu ngabimbing anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus nurut urang nu mantak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi kudu nurut bae sia anu geus ke ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu tah etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh tah urang lamun bungah ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga tertipu tah mokos urang bisa salat sapeting 100 rakaat atawa 10 rakaat tahajud bunga tertipu tah mokos kitu mah urang bisa salat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu tah mokos kitu mah lain kitu tah mah urusanana sakadar akal ke nu istimewa mah ibadah di luar akal emang kitu aya ye diteruskan ku Ibnul Faridi cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli
didinya aya ilmu ya duku anu ngetrokan an madariki goyatil ukulis salimah satu kangen akal urang bisa pindah warima ibadah teh geus lain ukuran akal deui ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah tah didinya lah bakal manggihkan ngeunahan lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa bisa urang 100 rakaat capek bisa 10 rakaat capek tete ibadah kos gitu urang hayang maca Quran tamat saminggu kadang-kadang 3 poe tamat capek sama kos gitu mah ieu jang ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuh nanaonan tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus ke eureun deui sia lah cek kiai ge nanaonan yang moal maca Quran tolong atuh ieu mah keur carita deuk ngabebenah ieu mah heulanan. Aduh, kayak goyag-goyagan di atas yang mal tahajud, yang mah capek. Gila untuk memperbaiki, gak geserkan diri orang. Beki bagus. Disatukangan eta teh horenganan, aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah. Kumaha? Sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa khaltahu cokot ku manehani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakanat mumadatan min atoin dipersilakan untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarak meunang ngaijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di torekat mah asar jelema ngaijazahkeun zikir torekat nyanana can usul ilallah can boga rasa belah can boga rasa sasar kajen kukumaha ge nu mantap kuari ambalaya torikoh sasar lain sasar torekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa nda kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukulis salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nya geus datang ka goyah ukulis salimah tanpa make akal teh kapanggih jeung jelema hayang kawin ieu budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung ayang kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk khusyuk teh nikmat dia eueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk dibandingkeun jeung sorga masih kena ngeunahan khusyuk sorga dicaritakeun aya bidadari sorga dicaritakeun aya bubuahan sorga dicaritakeun kaagrengan eta mah benda nu kos kitu mah benda paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah kurang diinum ojang ngeunah kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta geus bae pokona lantaran jeung Allahna geus sorga eta bisa karasa keur di dunia keneh encan ka akhirat di dunia keneh geus karasa kenikmatan sorga ini dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih jaing mah kapanggih jeung Allah kumaha kapanggih jeung Allah teh eta mah rahasia
Sia mah teu jauh aja aing mah unggal salat ka panggih Allah. Nu mantak aing mah di luar salat ge ka panggih Allah. Salat wali mah lain salat nu 5 waktu, per detik per menit salat bae. Lantaran ka panggih nu nitah salat. Tah, geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese, geus ngaco geus ngomongna tah. Tah eta teh ya waro'an nakli. Nah, disaburieun eta, disatukangeun eta aya goyatul uqulis salimah. Naon arif billah. Ialah nu disebut makrifat khosoh. Halatun iza wa salat abdus sumia arifan billah. Hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah. Saha pi jelemaeunana? Aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong. Lantaran namun nyana lembongkeun kawalian, batal kawalianana. Kawalian mah teu meunang ditembong-tembong. Nu mantak kurang didelege ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ieu. Teu meunang. Nembongkeun karomahna ge termasuk batal. Nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak. Mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tage ilham. Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula iya percaya anjeun wali teh kudu cek Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah mun ku Allah dibere percaya teu percaya mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae lain kitu cekna ieu ku saheng amat ka kutuban ente coba hayang nyawa ka dieu ditempelkeun leungeunna ka leungeun Abdul Qadir dele aya naon dirinya Baitullah cak jana teh poharaman sia hayang ka Baitullah mengalengkah gere kadinya ngalengkah nya kadinya tek jelema mah aya di dieu tapi rarasana mah di Baitullah terus nya kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah segala tawaf segala nginum zam-zam segala salat segala naon meuli korma segala geus beres dagara cek yana balik deui ka lawang eta balik deui trek bae nyanana di dinya keneh cek yana ai kula tadi jalan mana geus sia deuk percaya da untuk balik sia ka ditu kakarak nya di sujud ka Gusti Allah percaya maneh teh kutubul aulia teh eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha coba nyanana di dinya bae aja teu ka mana-mana tuh eta teh karomah samodal kos kitu Masya Allah luar biasa lumatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sih ade ya Allah ngizwal kaharti karomah teh eta didesek jadi ketika urgen terdesak maka ditinggalikeun kakaraknya nah hayang menta deui tuan cek nya teh kula hayang ka Mekah deui eta maka ditu sia cek Abdul Qadir henteu hayang lewat leungeun tuan atuh sia mau modal ka ditu henteu kula mah hayang ulah modal ka henteu bisa cek Abdul Qadir teu bisa tama lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya henteu kula cenah rindu jasa hayang ka dieu mun rindu hayang kos kitu lain kudu neuleuh di dieu maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun daek Gusti pan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hok moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun teh leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok mah lain dele di kuku tah bareng tek dele di kuku wih teh mah ja awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai dilele tuh nu malingna tuh ada lagu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imam golok we kakak dikieu-kieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa kitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkeun batal lamun dipermainkeun waya getihan bae waya kena golok bae
Waya apes-apes bae. Katembak bae. Tiloknya nama. Eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah. Henteu ngahaja. Kos Syekh Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah kitu kiblat kakarak urgen bener. Cek Syekh Nawawi kitu gendong ka tembok. Deuleu tuh aya naon. Ji coba itu Baitullah. Oh, ya masjid kurang ka dieu orang saeutik. Jadi di kitu gendong. Aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh. Mbah bolong. Korek tak bae. Coba dulu. Atuh coba itu Allah itu mah. Coba orang ge di imah korek-korek coba ge. Cacing muka luar urang mah. Karawat gitu. Nah, ilmu nu mahal. Ilmu sakadar salat zahir, maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu sama cek ahli hakikat. Ketika jelema nelusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat, didinyalah aya madarik. Aya enggon nemu nyampe kana goyatil ukulis salimah. Kuari mah salat geus lain make akal deui. Kuari mah wudu geus lain make akal deui. Kuari mah geus aya dina hakikat. Wudu hakikat, salat hakikat. Kumaha? Atuh teh mah kudu ahli hakikat. Zahirna mah biasa bae nu mantak aya kudu ku nyere bae tek geus. Aya nu ku ieu bae set dia. Yes. Eta mah kumaha nyana bae? Lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ya menang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu nanya kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa ulah sailu-iluna, lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iung. Dibere iung. Barang dahar teh jak urang Arab, apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing awi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi nu panggedena nya dipasak wae di itu di Arab dibawa tangkal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah saturut-turutna pugu di dieu mah iung ayeuna mawa awi nu kolot datang ka kiamat tujuanana teh saturut-turut watak ibadah teh ulang saturut-turut ge lantaran lamun saturut-turut teh nyahoeun kudu di dieu mah iung di ditu mah atuh awi atuh pamajikanna terus bae datang ka pu beak areng beak tuan jadi teu empuk-empuk teu bisa sia mah di Indonesia ge yasifu eta saturut-turut teh kos kitu sing hade urang ge lamun aya kiai luhur air teh artina mah ulah bae lanan besi saturut-turutna lamun enggeus lain syariat mun nya nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun lamun tingkah mah tingkahnya ge teu ngomong ieu kira-kira bakal batul noel ih jah heueuh kakaraknya ge cicing oh berarti lepas aing ieu oh jadi ulah bunga ku sebab urang salat masa lain ukuran urang seperti ngaji ieu kaganggu urang kaganggu orang aing salat aing naon aing moal salat bisa kitu kan kaganggu ieu kan mentek teu meunang tarik teuing nyaritakeun tasawuf nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina teu meunang mentek sakieu ge geus lain lagi padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu teu meunang geus datang ka dieu bae lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna oleng otak urang oleng wah geus asana di imah ge kieu beta jijing aduh banyak lantas bae nu gede sak pamajikan ka pan bareng balik ti Cilongok kiamat si teh nyaho kunaon itu ibadah anu hebat mah aing hakikat teu kudu salat orenganan jadi kieu tah eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-baganna doang urang geus kuat tuh ngan urang geus carasakeun berarti sadar salat aing teh horeng salat lalagaan sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran gaduk-duk bae teu kudu
Jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae tilok nya malah carang maca Quran wali mah. Pas urang mah gitu. Nya nama sayat tapi ngerenyet ka hate. Mun diteruskeun pae. Lantaran ieu kabayang jasa hakikatna. Atuh lamun datang ka hakikat moal bisa terus. Qul huwallahu ahad. Kul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad. Allah teh hiji dina zatna, hiji dina apalna, hiji dina sifatna, hiji. Kabayang apal Allah teh ya. Tapak pagawean Allah aya langit, aya bumi. Tapak pagawean Allah teh aya laut, aya gunung. Tapak pagawean Allah teh aya manusia. Di antara tapak pagawean teh aing. Berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah. Geus nyanding, lain nyanding atuh geus karasa Allah teh ka diri urang. Moal terus dah. Qul huwallahu ahad, moal terus, mantap pasti aya imam, henteu terus. Pohon tama. Ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah. Tak teu meunang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina. Moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu encan usul moal. Salah. Kadengen aja lain deui, ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui. Tetep asa henteu ngepas bae. Asa henteu ngepas. Tapi nu jelema nu geus datang ka Gusti Allah, kunyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae. Urang dahaga asa henteu puas ye, naeknya na. Asa henteu puas lantaran ngepas. Mun cara ngepas prak jah heueuh. Ngeunaheun kos urang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat. Contona Zaidun, tasing hade Zaidun teh contoh mubtada, ai Zaidun teh isim zat, ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada, ai hukumna engke mubtada teh rofa'u mubtada ambil ibtida. Geus ropana mubtada teh ku ibtida, ari ibtida teh amil manawi, ai amil manawi malah tuduh bilisan, bilain wala bilisan. Jadi pas oh jah coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoun kan ilmu nahwu. Zaidun jadi mubtada. Hukumnya rafa. Cak muridna teh naon deui ai Zaidun nu mantap dijieunkeun mubtada kuna. Sia ulah ngomong. Mun pokona mah Zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sia ulah sok jauh-jauh. Aing ge ngan sakitu doang. Cak muridna ngambang amat ye. Tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar. Takomo ieu mah ilmu ruhani. Nah, jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal. Geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna. Mun make akal capek. Aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna. Geus kudu boga guru. Carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia, tinggalkeunlah kaladatan dunia, engke bakal ngageser ngeunaheun ka panggih jeung Allah. Salila teu ngageser, salila urang cinta bae ka dunia, resep bae ka dunia, sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam nu itu kudu ninggalkeun alam nu ieu. Nah, kurang ke bakal diceritakan hiji-hijina urayan daripada Ibnu Faridi ieu. Mana urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam.